Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kebayaran para alimin wa ulama, para asatidu asatidah, para masyayikh, para guru orang sedayana alladzi lam yudhkar ismuhum ta'ziman wa takriman lahum. Wabil khusus pengarsa Al-Mukarram Bapak Ketua MUI Desa Sindang Sari Sandarenana. Oke, pengarsa pimpinan Pondok Pesantren Al-Yumni Bapak Ustaz Umar. Oke, kabayanan Sohibul Qaryah, Sohibul Wilayah Al-Mukarram Al-Ustadidin rahimahullah. Oke, kabayanan para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintahan minal adnal wilayah ilal a'lal wilayah, di kawin bawahan ke keatasan, para reng-rengan pejabat Desa Sindang Sari, Ibu Kepala Desa Sindang Sari sareng reng-rengana, Bapak Bundu, para RT, para RW, oke sareng reng-rengana, Bapak Ketua DKM, Baitus Sa'adah sareng reng-rengana, anu sami kalau dihormat Allah dimuliakeun. Oke, sedangkan sehilang para jamaah sadayana, para bapak, para ibu, para pemuda-pemudi ini orang kali sadayana. Wabil khusus para pemuda Karang Taruna Kampung Pasir Mangga anu nyata lakon kokojo tina reng-rengan para panitia PHBI acara, sehingga ya acara biasa dilaksanakan kalian dina kalian lancar insyaallah. Anu kaudi dihormat Allah dimuliakeun. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah wa sadayana masih diparing Allah Subhanahu wa taala murupi-rupi kanikmatan. Salah sawiosna nyata nikmatul Allah, nikmat pangagungna yakni nikmat iman sareng nikmat Islam, kalayan disarangan sareng nikmat sehat, sehingga urang sadayana biasa diumumpulung dina ieu waktos dina raraga urang sadayana ta'ziman wa takriman wa mahabbah karena dilahirkanana junjungan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumalakungan alaksanakeunna ieu acara anu mana tujuanana yakni thalabul ilmi sami sapertoskeun biasana panginten mung dina ieu waktos mah anu janten bentenna panginten dina sarana dan prasarana sarang panginten dina acarana rada benten. Inti nama urang sami-sami di teh thalabul ilmi milari ilmuna Allah Subhanahu wa taala anu dibungkus ku acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atuh mugi-mugi yung ngumpulna urang sadayana dina ieu waktos masih ngadongkapkeun rahmat ugi maghfirah Allah Subhanahu wa taala kalayan dihasilkeun dalam manfaat dunia sareng akhirat. Oke, mugi-mugi dihasilkeun mahabbah urang sadayana ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat dan salam pamugi salamina dipacurakeun ka junjungan urang sadayana yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tehilap ka para kulawargina, ka para sahabatna, tur mugi-mugi dugi ka urang sadayana selaku umat pangakhirna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak ibu anu dimuliakan ke Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dina dinten Jumat anu sejuk ieu sejuk atau lebih panas Bu? Panas ya Bu. Alhamdulillah panas oge aya di salawatan mah bakal tiis Bu. Ya, dan salawat mah tiisan kanu panas. Soalnya di pesantren mah ibu-ibu nangger cai minyak kopi panas kan Bu. Salawatan 4.000 kali bakal tiis Bu. So. Kamu ditambah Yasin 3 kali banyak bakal tiis, saya mujizatna salawat.
Karena sultannya, karena itu ustaznya. Para bapak ibu yang dimuliakan ke Allah Subhanahu Wa Taala, separuhnya kolong tingkah Allah. Izinkan abi kangge dinai waktos kangge mandu dinai acara anu kahiji acara pembukaan anu kaduana pembacaan kalam ilahi anu katiluna sambutan-sambutan anu kaopasna tabligul islamiyah anu kalimana doa kutub sebenarnya kolong tinggal waktu seorang kawitan mulai di acara kuawasan surat al-fatihah orang sami-sami ngalap barokah mugi-mugi di acara biasa terlaksana di kawin ke akhir kalayan dina kayan khidmat barokah tur lancar amin ya Allah ya rabbal alamin biridallah subhanahu wa ta'ala wa bi syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam nas'aluka al-ijabah bisirril fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salajengna urang sami-sami naungkeun rekepkeun pembacaan kalam ilahi anu baris dilantunkeun ku Al Mukarram Ustaz Yusuf rahimahullah. Bukituna waktos dan kehormatan disangkakeun ka aman. الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس. Pemirsa Ustaz itu anu parantos kalantunkeun Al-Qur'an kangge urang sadayana pamugi janten wasilah sababiah kalau benar rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala kana ieu tempat amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna yakni acara sambutan anu katijina sambutan di Bapak Kepala MUI Desa Sindang Sari kukituna waktos dan kehormatan disanggakeun ka manten. Alhamdulillah ngaturkeun nuhun ka Maharsa Mukarram anu kantos makarin sambutanana dina ieu acara anu mana dina tiap-tiap katana selalu dihiasi ku syair-syair cinta masyaallah ya punya. Salajengna yakni sambutan di Kepala Desa Sindang Sari namun tadi saudara Pangarsa pangitan nangkana nuju aya kesibukan wajar ya punya orang penting mah pasti sibuk. Orang sibuk mah pasti nguruskan anu penting. Begituna orang maklumnya orang kontak lain karena acara selanjutnya yakni acara inti tabligul islamiyah bil haq anu bari didirikan ku Pangarsa Al-Mukarram Kiai Haji Dadi rahimahullah. Begituna waktu dan kehormatan disanggakeun ka manehna. Alhamdulillah maturkeun nuhun ka Pangarsa Mukarram Bapak Ustaz Kiai Haji Dadi anu parantos nasihat ka urang sadayana tausiahna sadaqah ilmu sareng pengetahuan sareng nasihat-nasihatna kalayan insyaallah urang sadayana baris ngamalkeunana. Siap Bu diamalkeun Bu? Insyaallah. Alhamdulillah. Tahannya Bu secara free ieu hiji acara pamungkas acara terakhir yakni doa tutup anu baris dipimpin ku guru urang sadayana pimpinan Pondok Pesantren Al-Yumi pamantena waktos dan kehormatan disanggakeun. Alhamdulillah matur nuhun ka Pangarsa pimpinan Pondok Pesantren anu panuntun doakeun ka urang sadayana mugia dijabah Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu sadayana acara tikau itu juga akhir para muslim kalian berjalan kaya dengan lancar dan hikmat. Mugia kasarna urang sadayana dongkap ka ieu pengawasan dongkap ka majelis ilmu masih dicatat ke Allah Subhanahu wa taala dan amal kasadayana di urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Para Bapak Ibu anu dimuliakan ku Allah abdi panginten di atas nama para panitia
ucapkan hatur nuhun ka para tamu undangan, ka para jamaah sadayana, ka para bapak ibu anu parantos hadir, parantos suping ka ieu masjid, ka ieu majelis. Mugia masih dicatat Allah Subhanahu wa taala jeung amal kasaya. Oge ngaturkeun nuhun ka sadaya bapak ibu anu parantos dipaksa rabahna anu parantos terlibat sehingga ieu acara biasa berdiri biasa dilaksanakeun. Mugi-mugi dicatat Allah Subhanahu wa taala jeung amal kasaya. Terakhir panginten tadi parantos HP urang sadayana istirahat ku kalamnya lagi para dokter kesehatan orang sami-sami yang betah patuangan orang sadayana ku makanan-makanannya supaya sekian sehat jasmani dan rohani. Mangga kangge bapak-bapakna diantos di bumina bapak buai kangge para panan. Begitulah abis selaku protokol acara MC di Naywantos untuk termohon kasadayan para hadir. Apabila tidak ada kelewatan, akhirnya tidak ada atasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.